dek nyaba yuk ke itu ke Kulon dek nyaba orang dek suka dek ada usaha di situ dek nyampe dek kau itu ke Kulon dek nengan pegawaian ongko dek dagang sugan baju ya baru setel kira-kira nada. Emang kemana sih cuk? Tarik itu kecuali ke Kulon dek yang pegawaian pada itu. Emang arek berapa cuk? Paling 2 bulan atuh lilana orang ke itu. Arek mangkat ayeuna cuk. Ya ayeuna lagi ada orang dek yang dagang orang itu orang dagang. Wes sambil mual. Ayo siap, gerek nyoba tas lagi. Pantun ayo. Ya ece nasar ke kebun sampo ya. Mana ya alamatnya? Coba nyelih. Kita coba baca. Buset ieu teh naon? Nih WK. We bacaan ngulon di pantes tadi ngulon wae. Ya apa nanti kita ngulon eta. Duh sia ceu. Naon sih yang tepak hulu? Aduh ceu, ieu menang di mana sih ceu? Emang di deket kenteng. Teu nyaho deket Bak Madit. Astagfirullahaladzim. Duh ceu. Ayeuna kumaha urang eta geus kitu eta. Musa tuh teruskeun atuh ceu, maju terus. Atuh ayo. Urang lepang. Cuy kemana dik cuy? Ayeuna bukan teh ge. Mangke dari kieu ya dah. Tuh cek tuh aya imah tuh. Ayo. Alhamdulillah nepi ceu di imah dulu orang. Bukan ya, iman ya mau salah mah ya. Orang kalian teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kokong ka mana wae karena ka dieu deui. Sibuk di mah teh pegawaian tuh lah. Sur pegawaian di mah teh ditu. Sibuk naon sih ce mani karena ka dieu deui. Nya loba pegawaian mah teh sibuk di mah mah da kitu. Pegawaian seueur, di mah seueur. Heueuh atuh nya ce kitu mah. Menang teu cengen dong, jeung adi oce tah. Itu wae laguna pambentane itu teu cek. Menang ce menang, emang bara penting kitu ce ngendongna. Nya lila sih, nya kuatin 3 minggu mah. 4 minggu lilana. Cuk, ya 2 bulan. Aing 2 bulan deh. Heuy, oneng aing mah. Hayu ce hayu arasa ka yuk. Jadi atuh ce ya diukuran ongko-ongkonya ce. Urang ka dapur heula. Heeh. Bang 20 deh. Yang udah nyoba teh. Rumahnya tuh Bang Lutfi mah tuh ya. Iki, wah ini usaha naon urang ieu? Nya. Jualan jamu wae apa nya? Nah, lah eta mah kumaha euy cuk? Lah orang ngajualan jamu lah.
Mungkin dengan bahan-bahan aja punya tina akar-akaran daun kunyit gitu nya. Heeh. Biasa gerangan bahannya. Yang kemana cek? Tadi itu ke kebun dong papan koneng dek, koneng bodas, koneng temulawak. Wah tuh cek. Jadi main udah nak. Ya cek, ya sakit. Terus main cek. Coba ini, coba kurang olakin. Ini kemana konengnya ya? Yang daunan malu di alaan. Kan cari kecil kan saraung doang. Oh Gus, jenting lah. Kayak gampang neangan ke koneng mah, aing keneangan. Kumpah heula ah. Lumayan aja lah, sampai ngider jamu pegelinu, jamu nyeri awak, rupa-rupa jamu nyeri bool, nyeri sakit pinggang, pegelinu, incok, rematik, ambeien, jamu nontot bool. Emang ayah cek jamu nonton bool. Ayah tuh cuma lah, rupa-rupa jamu cuma. Kamu numpang tak parenting ngubaran anu buruk. Ya kenal di dia. Yang tuh ya cuma nyelken itu doang jam. Ya sih jadi ya. Tinggal ngiderkan ya, kecil ya. Harinya sugan kelebak ngiderna ah. Yuk. Kurang ngider ya, kelebak harinya sugan ah. Terus bawa budak, bawa jamu bu. Jamu. Tapi tukang jamu mau yuk, ayo. Cok, boleh. Boleh Jang. Tuh. Ayo ini. Mereli naon Jang? Jamu naon? Buyung upik, terus cancer. Dijanjikan heula ku teh ya. Jadi teh beras kencurnya Jangnya. Gajiankeun ku teh ya. Can urang mana? Can urang mana, Cuk? Ieu tah kedijankeun keneh ku teh. Isinya daguan. Ya. Bis beak dari kana ya. Dosa. Beda dosa. Bebek sarua. Cuk, Cuk. Barabitin, Cuk. 4.000. Nuhunnya.
manis, laris manis. Indra deh ah. Jualan deh ah. Es lilin mah cece kelapa muda, dibantu mah didorong-dorong, rek kawin rejeng nungora, da pugu mah abdi kabrong bray. Kan beak di dagangan ece ya. Neng, mau jamu mah Neng. Ayo, ayo. Nah, rek mali ya budak ya. Cemali ce, buyung upi 2. Rasa naon Neng, rasa naon? Rasa anggur jeung rasa stroberi ce. Oke, gua cek dibikin esok ka dia sok naina. Yuk kalau Neng dia bola diminta. Kali. Ce di dia mah nuhun. Neng kayak dibikin gua cek ya. Neng yuk. Tuh kamu lihat Neng. Ya ce nuhun. Langsung nanya. Ce beraha duitan? Ya bang 4.000 lah. Ayo. Alhamdulillah lari seueuh ya udah teuing asana ya urang jalan deui dari teuing tinggal nyepeun Oh, jamu yo biar abu mual udah nih deh jamu beli mual deh Cek beli jamu. beli jamu deh Cek. Mau. aku aja didiankan gede dari pula dari yuk Cek beras kencur 2. iya deh ntar itu bikinin dulu ya jangan kedijankan ke Oce satu lagi ya ya Udah banyak nih. terus dah Berapaan Cek? 4.000-an Alhamdulillah habis nih dagang jamunya nih tinggal pulang
balik beak. TF dagangan anak guys. Aduh, aing mah kecelakaan, tabrakan aduh, budak lompat mau naon meureun ah. Dulu matana kemana meureun ah. Hidang banget lompat atuh jeuh mata nah. Acak-acakan perabotan aing ah. Ampun aing ah. Aduh. Jim. Cek, pura cek. Cek teh kuna naon cek? Tuh, abang barang bagusna ieu jajamunang geus TF ieu. TF jamunang oh timbang perabotan doang acak-acakan. Oh, nu bagus tapi cek. Oh. Atuh alhamdulillah. Beji teh kuna naon? Tuh, untuk kuna naon aja untung eta. Geus atuh cek, urang bantuan atuh cek. Ngapura ya cek. Diantarnya ke orangnya baliknya. Ya, kanjeng Cek. Ya. Cek, kadang Cek. Cek. Tahu. Ini nepin adanya. Mana itu? Tadi saya perlukannya. Isi kabar hujan. Balik adanya. Assalamualaikum. Salam. Burung gegararin Cek sih. Kayak masuk. Astagfirullah. Eta dina cekokom kunaon? Kek, kunaon? Kunaon? Ih, nah bener nah kunaon? Balangnya orang ngagalan cekokom salah bukan weh, terus balik. Kakak. Dang. Kakak. Naon? Ayo gini. Mending mana kayak di dia? Heeh, kan orangnya salah pun yang ngocek. Oh, atuh emang aya naon buru-buru empat kencang-kencang efek. Itu tuh, ada ucil tuh, nggak busa. Naon ya, Bang? Nyoteng. Tempat tuh ya. Ayo. Mana? Tuh. Aya wae deh ya. Ucil. Astagfirullahaladzim, ada aing kunaon ieu ulah ane teh kunaon ya. Kuda ki. Teh kunaon, emang kunaon ngakan naon siang ada har naon. Ada mata. Kunaon teh kunaon naon ya. Cepet. Masya Allah Cek, ieu mah racun tikus. Ada hari budak diinum atuh ya duh aing budak teh nyanyawanan aduh. Iku mau baranana atuh ya di aing aduh aing baringung aing ieu. Make naon bubarna ieu budak. Di waktu na becager sugan. Untuk cager uang kodolan juga di budak teh ya. Kodolan gitu Cek. Nah, kumaha udah ubar atuh. Lamanana anu ubar kan kieu mah geus nolok-tok kieu nu budak. Kok di kuak terus juga becager di budak teh itu. Ya, sadar bau. Terus coba ente pinter ngomongna eta geuning cager. Eta kumaha sih bisa nginum racun tikus gitu eta aing nyedar sia kalau nginum racun tikus. Cek kieu cek. Makanya cek kieu. Kieu ya ceritana. Tadi awas teh. Meureun di deket dapur eta aya jamu. Wah, eta meureun jamu deh.
Dua tuh. Tak gitu ceritanya cek. Itu ceritanya eta. Nyakuan emang tahu racun tikusnya ditenden deh eta di kepala, musuh kalau dicokot atuh. Ya orang asam minum we cek, orang keraus. Heula ini arek minum teh baca heula eta, aya aturanana tah. Di botol di gigirna tah. Aduh cuma, nenden tadi mana wae. Bodoh main we, aku mau aturan aing ah. Het cuma ngambek tibang kitu ge. Bodoh teuing ah. Ngambek beneran sugan. Wah, ngomong bener-bener kan buak oke ku aing sia deh. Ulah atuh cek. Main-main pok-pok wae dia cek. Orang meni bau cek. Buak teh sok aing ah, angot sia ah. Buak oke sok aing ah. Sia ah. Wah. Cek tadi naon kan dia ada cek. Bodoh amat ah. Tuh. Punting ah bodoh teuing ah. Bodoh amat ah. Ah, bau dia kokom. Bodoh teuing sia. Bodoh teuing aing kasupula ka dia. Maca. Bodoh teuing ah, aing loba kana pagawean ah. Sok we ah. Het cuma ah. Pagi sia kokom. Mau nangis cakir kau yang kuat ya. Hah,